Saat tos hudang kuring tiasa bade tuang anu geus dimasakeun ku indung kuring. Tong hilap ngumbahan leungeun heura pikeun nyegahan panyakit. Bersihkeun sela-sela jari ku sabun. Geus eta bilas jeung air nu bersih. Lamun geus tuang minum air sacukupna. Tos eta kuring tiasa ngaberesan kamar kuring. Kuring biasana ngaberesan tempat tidur kuring, buku-buku kuring, jeung ngabukaan jendela. Lamun geus beres kuring indit mandi pikeun seger. Nah tos eta kuring tiasa ngerjakeun tugas anu geus dibere ku guru. Buat kalian, jika tidak penting-penting amat, tetaplah di rumah agar penyebaran virus ini itu putus.